Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Sunda anu satia satuhu manco dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Tunggara Nyandang Panjara bagian kasalapan. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Jadi ngaran teh Dude nya tah aya nama kieu wae jang itung-itung Bapak mulang tarima ka Ujang ku ayana Ujang boga jasa rupana kitu katambah-tambah Bapak butuh pibatureun lalaki tah aya nama geus wae Ujang di dieu sagawe-gawe tibatan asruk-asrukan teu puguh mah komo bari jeung gular-goler di mana wae dugna mah bisi ditewak kuno berwajib disangka urang jadi jelema galandangan. Kumaha kira-kirana daek lamun kitu sur juragan Cakra bari mencerong kana beungeut Dude. Teu anu dipikir deui ujug-ujug mangga wae bari ngamuhunkeun bungah anu taya papadana pikeun batin Dude ku ayana dicandat ku juragan Cakra kitu teh. Geus kitu mah Dude dijurungkeun ka dapur sinadadaharan disarangan ku Nyimas Omah anu teu kantos lami Nyimas Omah kaluar ti pawon. Teras kapatengahan geek calik papayun-payun sareng juragan Cakra. Sanes pi kawit nama eta murang kalih teh disangki anu bade musafir borosur abdi teh persaben wae jang ayeuna mah. Eta atuh ari sagala rupa teh amih mah sok tara taliti ka jelema teh abongkena warugana kitu nya ulah sok mandang kana rupa jeung bungkusan wae ari jadi jelema teh lahirna kitu sotenan. Ari mungguhing batina mah saha nu nyaho tah geuning buktina anu bieu cacakan kasebut budak keneh geus boga watak kana jalan hade taya lihan jelema sarupa kitu teh piconton khususna keur ka diri urang umumna keur kanu sejen babakuna mah picontoeun ka barudak anu samodel kitu. Juragan Cakra sasahuranana mani tatagna keur bowoh matak ngeunah kana pikir netelakeun tah aya ngabeda-beda kana harkat jeung kamanusaan. Jeung deui mih pikeun urang lamun teh malu aya jelema nu menta tulung. Boh urusan pikeun urang lamun teh mah aya jelema anu menta tulung boh urusan dahareun atawa naon wae sakira di urangna aya heug bere komo samodel budak anu bieu mah dek usaha diberena ari lain kuno baroga jeung ongkohanan sipating jelema mah kabeh oge termasuk diri urang encan tangtu pernasiban hirupna di ieu alam dunya teh lantaran urang mah hirupna oge aya nu ngatur nya sifatna mah anu kawasa tapi pikeun urang kudu ingat kana pelabah dinya lamun nyata rumasa ayana pangarsa geuning ari jenatna pajamur mah kasebat jalmi jegud beh kakayaanana anu sakitu mang pirang-pirang legana kalah dikarintunan ku anak-anak buahna. Seueur Nyimas Omah megat kalimah kacarogena nyeta jelema licik ngaranna ari nu kitu mah kabatur we nya nitah kitu nitah kieu ari dirina siga nu lebar barina oge keun wae batur mah dek kitu dek kieu oge mangsa bodoh itu urang-urang geuning cek dina hadis oge diterangkeun amaluna amalukum amal itu keur itu amal urang keur urang boh hadena boh gorengna oge teu matak hade silih cempal silih gorengkeun urang jeung pada urang teu matak jadi kauntungan nu puguh mah hayang diseungseurikeun deungeun. Seueur juragan Cakra nyambung deui cariosanana. Keur sasauran kitu jep juragan Cakra jempe sumawonten ari bojona mah teu ngalisankeun naon-naon deui jempe dadak sakala lir seuneu pareum tanpa disiram ku sumpingna anu janten putrana ti sakolahan. Berkah teh aya nu nganterkeun ka dieu aya milik sadarea malah tuh keur dahar ayeuna oge budakna anu nganterkeun loket teh. Seueur juragan Cakra wawartos ka putrana anu nembe sumping ti sakolahan. Nuhun atuh pi
Mana ayeuna jalmina? Tanya Neng Rohaini bari nyimpen buku dina rak paranti nyimpen buku-buku. Keur sasauran kitu kurunyung Dudi kaluar ti dapur bus asup deui ka patengahan nyamperkeun ka Juragan Cakra anu nuju cali keneh dina kursi. Tah ieu en anu nganterkeun loket apih teh sur Juragan Cakra bari nuju ka Dudi. Oh iya nuhun atuh, dupi jenengan teh saha? Neng Rohaini ujug-ujug naroskeun jenenganana. Ngaranna mah Dudi cenah. Uler Juragan Cakra mayunan ngawalar. Kehela pih abi teh asa-asa kana jenengan eta teh sareng malih kana rupina oge asa-asa deui teh ke anu di mana teh? Oh laras emut ayeuna mah nya ieu pisan pih anu nulungan abi waktos bade ti karelep di Cihampelas teh. Geuning waktos mangkukna disanggenkeun ka api sareng ka mami. Saur Neng Rohaini bari nepak kana tak-tak Dudi. Ku ayana nguping kasauran ti putrana kitu kanggo Juragan Cakra sareng bojona nambihan kabingah yen Dudi teh geus 2 kali nulungan anu akhirna matak nambahan karunya terhadap kadiri Dudi. Sajeroni ngadenge caritaan ti Neng Rohaini kitu teh pikeun diri Dudi gawena melenguk tungkul bangun anu eraeun nakar kulantaran ras ingat waktu nulungan Neng Rohaini salirana disangkeh ku Dudi. Ari Dudi kungsi sakola tanya Juragan Cakra. Kantenan mung dugi ka kelas genap abdi mah ngarumaoskeun janten jalmi teu gaduh. Sinareng jalmi bodo Juragan, weler Dudi nyaritana mani merenah pisan basa-basana teh. Soal eta mah teu jadi urusan Dudi. Teu kurang-kurang anu ti kampung re anu pinter, sabalikna anu di kota re anu barodo. Jadi pikeun jalma pokok hirup di dunya asal cager, bager, tur jujur. Atuh eta tina urusan haliah dunyana, eta tergantung kana permilikan jelema masing-masing. Jeung deui ti bapa dek marena sehat ka Dudi. Dabongan Dudi geus sanggup cicing di dieu. Bapa aya pamenta. Hiji anu disebutkeun tadi nyaeta cager, bager, jujur. Jabati kitu teh pikeun Dudi ulah hayang nurutan cara anu sejen, pakaian merecet, buuk cawig-wig, ngaroyom ka hareup nutupan tarang. Kurang pantes katingalina teh, malah lain kurang deui teu pantes we pokona mah. Da disidik-sidik teh meni siga duduk ku ieu waja sur Juragan Cakra mamatahan ka Dudi. Ari apih sok sagala rupi teh cawadana ker. Kapan sur apih ulah cawadan tapi kitu geuning sur nyimas omah kacarogena. Is ari amih sok salah paham ari taeun teh. Apih mah lain nyawad nganyaritakeun tur anu bukti katingali ku apih sorangan. Anu kitu teh teu pati pantes. Entong boroning apih geuning alat nagara oge kuat ngagaruntingan kana buuk anu karitu teh. Taya lian anu berwajib oge ngarasa asa teu pantes ningalina oge meureun mana kitu oge sur Juragan Cakra. Gan punten wae abi teh bade netepan lohor heula. Dudi bari jung nangtung. Peka ditu bisi kaburu akhir manten aya sampingna Dud. Tanya Juragan Cakra. Aya gan mung parantos butut. Waler Dudi bari rada ngabalieur ngarasa era. Keelanan atuh ieu aya sarung bapa keun wae belel-belel oge sur Juragan Cakra bari ngojengkang kalebet kamar. Anu teu kungsi lila geus kaluar deui song masihkeun sarung jeung kameja ka Dudi sina dipake. Geus kitu mah leos wae Dudi ka tukang asup ka hiji kamar anu geus dipernahkeun ku Juragan Cakra pikeun tempat manehna. Subuh keneh sabada Dudi balik ti masjid geus pakpik-pek ngepel ngosokan mobil kagungan Juragan Cakra estu parigelna keur kana barang gawena teh. Samalah pikeun binana mah bujang awewe ngarasa rada senang ku ayana Dudi teh samalah milu nyaaheun asa ka anak sorangan pokna teh. Juragan Cakra enjing keneh sabada netepan subuh tos sagedang dos anu maksudna bade angkat ka kantor. Tos kitu enggal Juragan Cakra ngagentraan putrana anu sami-sami anjeunna oge bade angkat ka sakola modes. Kalawan teu tinggaleun Dudi bade dicanda ka kantorna Juragan Cakra. Hayu geus beurang ieu teh. Keur naon keneh atuh maneh leleda nakar sur Juragan Cakra bari ninggal ka kamar putrana.
Kayak antos heula sakedapi ieu pamang nuju dipupur. Do edasnya diwedak-wedak wae menit teu anggeus ku 5 menit. Hi ari api kusok gangguan ari sagala rupi teh. Atuh da biasa ari istri mah kedah dipupur kawas teu ngaraos wae nuju anom. Nyimas omah mairan seolah-olah mangmenangkeun putrana. Anu matak teu karasa ku apih mah teu ngongkoak nepi ka ngungkul oge. Apih mah can pernah diwedak. Lamun apih sakieu buuk geus jadi 2 rupa. Pek make wedak meureun urang teh pating baretek lalumpatan moal teu disangkana aki-aki modern walar juragan cakra bari rada gumujang. Geus kitu mah jut juragan cakra lungsur dituturkeun ku Neng Rohaini jeung ku Dudi bari ngajingjing tas kagungan juragan cakra. Brai juragan cakra mukakeun panto mobil anu payun gek calik nyepeng setir nya kitu deui Dudi diuk di tukang. Ah ini mah bade teu pangkar wae pi. Sareng ieu Kang Dudi ambe haneutnya Kang Dudi sur Neng Rohaini bari imut tuluy calik ngarendeng jeung Dudi gebrug panto mobil teh digebrugeun. Teu lila gerung mobil teh disada di starter ku juragan cakra. Geus kitu mah geuleyeung maju ka jalan anu mimitina mah mani alona keur teu lila mobil lompatna mani nyemprung. Sajeroning Dudi diuk dina mobil panona ngawaskeun kana cai ibun anu nyarangsang dina dangdaunan katingali mani ngagarencelang lir kiceupna permata sarua jeung sinar sang surya anu nembag kana kaca mobil. Cacakan hirup Dudi anu ceuk rasana asa jadi jelema pahatu lalis oge beuki lila beuki dipikanya kudu jadi dunungan kawantu budakna taya carekeun. Tur rapekana kana sagala rupa urusan barang gawe. Samalah salilana aya di juragan cakra make geus bisa nyetiran mobil sagala. Dasar ku pangarsana pangeran pikeun diri Dudi cicingna jeung juragan cakra anu lilana kurang leuwih geus setengah tahun. Estu darajatna teh gede naker make dipercaya kana urusan jual beli bangsa onderdil jeung sabangsana. Kalawan sok modalna sok motorna dipangmeulikeun taya lian ku ayana kitu teh ningali laku lampah Dudi pikaresepeun nakara. Estu adat jeung ucapna teh teu weleh abdi kulan wae. Kirawan Ciasar sabada Dudi rengse barang gawe gek diuk dina korsi paranti juragan cakra niis sareng bojona dina handapeun tangkal kembang kertas. Dudi diukna bangun anu tumanina kawantu harita juragan cakra sareng bojona nuju arangkat kana ondangan. Atuh lain di kieuna Dudi asa jongjon niis bari nyerangkeun katumbiri anu melengkung di awang-awang. Torojol Neng Rohaini kaluar ti bumina nyampeurkeun ka Dudi. Gek calik gigireun Dudi sigana teh geus teu aya karagab naon sagala rupa kulantaran Neng Rohaini geus teu ngarasa aneh deui reureujeungan jeung lalaki teh. Kawantu anjeunna mah tos aya pangalaman gaduh caroge. Tapi sanajan kitu ceuk saha Neng Rohaini tos ngalaman gaduh caroge atawa disebut randa kawantu ayana di jalma anu kitu. Nah maniku anteng nakara Kang Dudi ari tos ngalamun nyawang ka awang-awang teh eta pangintenya nuju nyipta widadari lungsur tina taraje emas katumbiri nutug leuwih matak ngahudang birahi. Kumaha kinten-kintena Kang Dudi upami aya widadari tiko sewa dina taraje emas bade dirontok deui sur Neng Rohaini sasawuranana teh mani teu nilam-nilam. Moal bade sarontok-rontok na ayeuna mah komo ieu ngarontok widadari anu sacara hayalan dek oge ngarontok ieu we anu nampe gigireun. Ular Dudi bari rada seuri. Yai mani gendreung bet aya kituna geuning Kang Dudi teh saur Neng Rohaini ari mungguhing lahir mah nya kitu siga nu tahan uji tapi batin keur heueuh teh nya pisan boga pikiran kadua leutik. Hapunten wae nya Kang Dudi abdi ngabanyolan saur Neng Rohaini. Teu sawios balik-balikan antara heureuy jalmi mah bisi tereh janten pemuda pikun. Kusok model Kang Dudi mah moal nya teuing aya pemuda pikun mundek oge aki-aki meureun. Ular Neng Rohaini bari ingut meni ngagelenyo. Keur kitu teu kanyahoan torojolna nyaho-nyaho juragan cakra tos mukakeun panto pager teras kalebet sareng bojona. Atuh nu keur nariis teh mani pating buranjat arasup ka jero anu teu kungsi kaluar deui. Pokona mah ngarasa era ku juragan cakra katambah-tambah waktuna geus burit.
wanci bedug asar mobil sedan Plymouth hideng ngajugrug dina pakarangan cahyana mani gugurilapan kasinaran ku sang surya. Matak tu maninah anu boga mun dina tangtungan wanita mah matak tibelat ku gelisna. Do ari duit desel anu ti Bogor teh iraha cenah jangjina. Sur juragan Cakra naros karencangna anu tayalian Dudi anu keur nguseuy wae ngosokan badan mobil anu geus sakitu ngagenclangna. Ari nyanggemkeun mah bade di Polan dina kaping 13. Kumaha kwitansinya geus dijieun? Parantos malih ti mangkukna keneh oge tos didamel walar Dudi. Syukur atuh ari geus dijieun onaman mah isukan wayahna we nyelang tagih ka ditu. Sur juragan Cakra bari lebat ka patengahan. Nya kitu deui Dudi sanggeus beres beresihan mobilna mah bus ka jero tuluy kebat ka dapur ngeusian cai kana bak nyayagikeun kanggo siramna juragan Cakra. Mi ari ni kamaana teu katingali-tingal. Juragan Cakra naroskeun putrana ka bojona anu nuju nyayagikeun tuangeun dina meja makan. Kapan itu Eni di kamarna nuju netepan? Ular nyimas omah curugna mani bentik nunjuk ka kamar Neng Rohaini. Teu lila Neng Rohaini norojol ti kamar ka patengahan nyamperkeun ka ibuna ngiring nyayagikeun tuangeun. Kutan Eni teh salat. Sur juragan Cakra bari gek calik dina kursi. Sumuhun pi bade diajar ayeuna mah. Atuh syukur En didoakeun ku Apih sing satuluyna ngajalankeun kana ibadah teh. Da memang jeung nyana urang hirup di dunya teh ulah ngan sakadar ngagugulung wae harta banda. Da puguh harta banda mah saeukeur di dunya wungkul. Sok aya paribasa geuning harta banda mah saukur titipan. Da geus waktuna urang balik ka alam langgeng mah sapotong oge eueuh anu dibawa. Iwal anu dibawa teh amal ibadah urang sejero di dunya. Ku kituna keur urang mah ulah katonggoyan teuing kana dudunya teh. Lantaran kudu ingat kana hiji kekacapan hirup katungkul pati maot teh nyaho dimangsa. Tah kecapeta teh lain sakadar jadi babasan wungkul. Estu jeung sanyana sahanu nyaho isuk ning geto urang bakal dipundut kuno kagungan dicanda kuno kawasa nyatana aku pangeran. Sur juragan Cakra maparin pepeling kanu janten putrana. Geus kitu mah brak sadayana taruang malah Dudi oge anu biasana sok misah ku waktu harita mah diajakan bareng. Sabada rengse taruang pok juragan Cakra sasauran deui ka Dudi. Dud, mana ayeuna kwitansinya? Urang teken heula ku Bapak. Bisi poho isukan mah. Mangga Pak, itu disimpen di kamar. Walar Dudi bari ngalewas nyokot kwitansi ka kamarna. Anu tukung sirila geus norojol ti kamarna ngibir-ngibir kwitansi song disanggakeun ka juragan Cakra. Sameneh tret juragan Cakra nawis kwitansi lajeng diawas heula meuni talitina keur geus bener mah eusina dina kwitansi nembe tret ditawis. Dupi Kang Dudi teh bade angkat ka mana kitu pi? Dek nagih duit desel teh ka Bogor. Doakeun sing hasil. Lamun hasil urang arulin sarerea ka pasar malam. Walar juragan Cakra. Kang Dudi, Eni pesen talus Bogornya. Sur Neng Rohaini bari soca ngareret ka Dudi anu keur diuk dina kursi hoe sisi gupet. Kuasa diingatan bener Dud balikna meuli talus Bogor jeung naon wae nu model ti ditu. Eta Apih mah En karesepna kana talus Bogor teh diangeun. Ti heula oge ku amihna dipangangeunkeun eta teh meuni dedeyeun resep ku lepokna. Na eta Apih meuni kalandap ari kana kaseneng mah meuni lalagiheun. Sur nyimas omah nyambungan carios. Atuh da jeung sanyana Apih mah ari aya nu dipikahayang teh tara bisa disisilihan ku naon-naon. Kawas teu karaos ku anjeun wae ari sagala rupa teh. Geuning amih oge baheula waktu deu ka Apih meuni keukeuh keudeuh. Ami embung Apih hayang deh. Sur juragan Cakra ngawalar bari gumujeng mani ngaheuheuh patuangan mani oyag kabeh kawantu salirana mani bayuh hiuh. Gandeng deh ari tos ngecap teh bakuna kara Apih mah ular nyimas omah mani ngabalieur rada mesem. Aya kituna kutan ari Apih. Atuh daen ari teu kitu mah moal rame
ulah katinggalan teuing jamaan ku ayeuna mah. Tapi kitu oge jamaana zaman anu kumaha ulah samodel zaman kamari ieu usum buuk bodas di salemir hayo apih oge teu pupuguh lauk borok milu mijah kabawakeun buuk besemir ari apih mah dumeh harita teh dekana resepsi kulantaran ngarasa era dumeh buuk carambang nya apih teh make nu kitu bener ari hideungna mah ditingali dinu kaca meni meles gancangna geus make nu kitu mah leos wae apih teh indit barang tepi ka jalan teu kanyahoan anak gara teh eta hujan meni gede nakar kabeneran di jalan teh teu aya iuh-iuh acan ari lain tatangkalan sisi jalan mah maksakeun maneh ngemprit wae apih teh lumpat maksudna deuk neangan salindungeun nya aya toko gancang apih ngiuhan kabeneran eueuh jelema saurang-urang acan nah anak barang rete apih ningali kana kaca seuri aya gila aya ningali beungeut culang caling taksiran wae semir teh luntur atuh kapaksa apih teh balik deui ka imah nepi ka teu tulusna kana resepsi oge anu matak ulah narurutan cara kitu teh buuk geus bodas mah bodas we tong make kikituan sagala lantaran da lain meunang kahayang urang geus kitu kuduna dikeresakeun ku pangeran sur juragan cakra ngadadarkeun pangalamanana bari teu boleh ditungtungan ku gumujang sadayana anu ngupingkeun kasauran juragan cakra kitu saurang oge teu aya nu teu gumujang malah Neng Rohaini meuni kuat seeleun samalah Dudi oge kebekeun seuri meuni ngahkei binana nyenghel wae gawena teh bari ngumbahan wadah di sumur dak dumadak keur rame gumujang teh dadak sakala jarempe nguping suara bedug asar di masjid anu pernahna teu tebih ti bumina juragan cakra atuh harita keneh oge juragan cakra lejeng angkat ka masjid bari nyusutan socana nu cirambai sedan pelimot hideung D244 anu plat nomorna beureum tanda mobil jawatan ngageleser maju lalaunan kaluar ti pakarangan nuju kana jalan aspal anu tayalian ditumpakan ku Dudi anu maksudna deuk ka kota Bogor beuki lila sedan Plymouth jalana beuki tarik nyemprung siga sieun kasiap ku batur disangkana ku saliwat supirna teh siga tukang ngebut padahal tujuan Dudi mah hayang buru-buru tepi sangkan bisa pulang poe waktu harita sang surya keur mejeuna haneut moyan nyorot kana badan mobil anu sakitu ngagenclangna bubuh mani ngagurilap mata kabita kanu teu boga sajungna Dudi indit geus aya 2 poena Neng Rohaini siga bangun anu tareunangan kana sagala rupa hal haroream tayohna mah batina ngarasa melang kanu ninggalkeun ku kituna mah pantes Neng Rohaini deuk ngarasa leungiteun oge cacakan ditinggalkeun kakara 2 poe anu karasana mah geus aya bulan pantes Neng Rohaini deuk kituna teh kulantaran pertalian batina jeung Dudi geus pada mendalem sapopoe gawena ngan hulang jentul diuk ngalange dina teras bari ngawaskeun ka jalan nunggu-nunggu anu nyaba candeuk datang keneh geus ngarasa nyeri bohong sosongeteun boga rasa sok sieun teu balik deui kira wanci pukul 5 sore waktu Neng Rohaini ngalange dina teras dibarengan ku pikiran ngalamun teu kanyahoan kurunyungna nyaho-nyaho aya suara klakson disada tarik naker atuh batin Neng Rohaini ruas lain dikieuna pangacian asa kabur kuat nepi ka curinghak tapi karuas eta teh dadak sakala leungit ku maneh timbul bunga anu aya dumeh anu keur diarap-arap teh datang geus kitu mah pelenyang lumpat meuni teh sirikna ti buburanjat mangmukakeun panto pager bari dibarengan ku imut anu mata kairut kusok ngarerewas Kang Dudi mah pangacian abdi asa kabur waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapiatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.